Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kependak deui sareng abdi Muhammad dari Darmawan. Serta aja ngalajenkeun ieu video, mangga like, comment, and subscribe heula atuh bantuannya, share atuh tanya. Meh teu katinggalan carita tekan tombol loncengna nya atuh da kitu nya ayeuna jam ayeuna detik ayeuna abdi teh bade macakeun sholawatan naon sholawatan ya muhaiminu ya salam. Ku kituna mangga regepkeun ku sararea ngeunaheun jeung teu ngeunaheunna nya eta mah mangga we komen di handapnya ari intina mah di dina mah rek ngalap berkah we selawatannya. Jadi sholawatan sasarengannya anu nonton teh ngiringan sholawatan ulah cicing wae. Hanya gitu. Ya gitu bae. Urang lajeng wae langsung meh teu dilatih wae. Amacio wae. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin kullaha wa fil kalam wasfa'i lil mujnibin wahmihim al baitil haram min fasadil mufsidin. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin aminat fihil hamam wal wuhushul muhisin kaifa halu ahli dimam jiratil baitil amin. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Dakhalu babas salam muslimina musallimin walahum fihi atisam muhrimina mulabbin. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ida zamzam wal maqam lil hajir mustalimin kaifa yaghshaha zalam wa zulam wal muftinin. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Aina sultanul anam walahul qadarul makin kaifa yaghshaha tagham lam yakunu mujiz
ummil mu'minin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun atas nonton. Abdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi